Al istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi. Maksudna pindah. Istidraj teh setik satahap lamun dina tangga mah sanaon tanganana sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang naon sanaon saundak mah iku mah wong Jawa saundak gitu. Wih, mengonon sih nama dia. Iya, itu bahasa kita apa iku? Tuh, enak bodoh saranti. Itu jauh lah ngomong. Naisin awak bahas ya mah. Eta teh aya nu ti handap ka luhur, aya nu ti luhur ka handap. Istidraj ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan. Aya jelema ku ari ngaji lalaunan saminggu sakali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidraj ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beuki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tadina mah sok resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadina mah setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dia terus manehna berusaha ulah resep saya moal bisa sekaligus mungkin bae 5-10 tahun karakter bae biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teh usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidraj naiklah tak jadilah wali masya Allah ente sakaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kadzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehna rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambeu ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye naik ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ye ieu melalui pertimbangan Al-Qur'an waqaf Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teu nyaho nu kamari di kiai-kiai ku ari rada bau kiai si kitu kamari mah beuh hebat da saya kiai di situ aya para kiai kiai eta hebat ku ari mah kiai si kitu beda tuh 2 kali kiai gitu deh kiai gitu tuh kuda bagus 2 kali kuda bagus handle tabakos gitu mah
Tapi kiai-kiai bagus bahaya ya mah. Tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ngagesle. Ku ari kiai anu asup ka partai, kiai asup anu ka Golkar terutama deuleukeun di Kabupaten Pandeglang, saksian di Kabupaten Serang, Ambalaya di Kabupaten Tangerang, sepengalaman kaula kula di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil, nu dibere motor, nu dikamekakeun, kemudian nu dibangun majelis salimna jeung pondok pasantrenna. Eta teh keur dibongbroy disidrat ku Gusti Allah, horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik-setik, dibetot. Mun tadi mah ti handap ka luhur jadi solihin, ti handap ka luhur jadi wali, ku ari bati luhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai-kiai. Ngagejret blek ka handap nu ngaji tutup, tinggal bae nyala suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagawean nyana diistidrat ku Gusti Allah. Santri baralik plak tinggal moh ku ari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab diatun manawiyatun wa tutanawa samayatu kuari mah lain deui. Oh kotok negeri diganti. Sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri, sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh diistidrat ieu ayatna ieu. Bacakeun di hareupeun Kiai Mui, bacakeun di hareupeun Kiai Golkar, bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai. Yo walladzina kazzabu bi ayatina, jelema-jelema kiai-kiai anu ngabohongkeun kana ayat, ai ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat. Sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik-saeutik min haitsu la ya'lamun, nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap. Tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai-kiai nya nama marah, padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh. Tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia. Kiai ayeuna teh. Kiai emang aya santri. Oh. Kiai boga pangajian. Henteu. Mana tuh hayang kiai bae tetep dipertahankeun ku aing. Bae. Pan ai kiai mah meureun boga pangajian kiai. Boga santri eta kiai. Aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai. Aya santrian kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis salimna ge geus seueuh haju nyanana magahan ngaji ge geus henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah. Bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu. Maksud aku mah abeh merenung nyana aing ieu datang ka kiai kuari ge encan ngarasa salah bahwa nyana asup ka Golkar ku goblok-goblok kiai eta ku tolol-tololna kiai tong. Tidak muka hatena tidak. Pan aya anu sadar mah masyaallah heuh nya padahal mah ilmu Fathul Muin aya di aing, tafsir aya di aing. Tapi boro-boro batur aing ge teu make. Berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah. Dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai. Gusti hampura, Gusti mudah-mudahan abdi kapake deui Gusti. Tah mah tolol tah mah ka situ. Sanastadriju. Teu daekeun. Malah ku ari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lo mau ditanya mah aja ke mana goblok mah aja kiai tolol sih mungkin bener marah kene mah marah eta sanastadrijuhum tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Masyaallah istidrat ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi.
Baheula boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santri aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake haji mun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teu diijabah lantaran ngarasa capek jakerna Allah ieu tapi sengit lalaunan ngagesernya na jadi muitak mui sibuk mobil jadi boga padahal istidraj imah jadi bagus padahal istidraj kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidraj ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi orang aing sih kerita kenapa diturunkan ya Masya Allah kari bisa etik jelema tanu sekarang itu tapi lamun haju ingat bah oh lain jalan aing ya wah oh lain jalan aing lempengkeun deui boga kalakina oh cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidraj kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah kok jadi mobil istidraj merekan dihandap mobil istidraj siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalahgunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jang neangan ridho Allah kuai pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beresnes aduh aing mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja pandana kudu istidraj ge raja parah urang lamun digulak-gilak saayat bae ya karim masyaallah horenganan Masya Allah istidraj tuh Islam mulai orang jadi kiai ketika aya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mun makanan teh mah tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidraj apa lain istidraj teh naekeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teh apa ieu duit teh ti mana usahana naon nyana renungkeun urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya ku ciri sia aing bajar bebeneran nya sia kagetnya aing bebeneran sebenarnya mah hayu babarengan ka Allah